Assalamualaikum. Kunaha di abah ku korot gitu. Hah? Ngalamun wae. Kunaha abah? Ngalamun wae? Beneran. Memang maneh ka dieu? Naon, Bah? Aduh, ditunggu-tunggu pisan. Ku abah dicari ke sana kemari, enggak taunya sekarang gok hareupeun. Aya naon heula, Bah? Aya naon ieu? Ngaruas kieu geuning abah ngalamun wae. Abah teh keur sakit hati. Kusaha? Sakit hati mah kumaneh? Ih, pada nanuing, Bah? Si Ambu. Sampai sekarang teh ya enggak mau ngampihin abah. Waduh, Abah suruh tidur di sini. waduh, bahaya, Bah. Iya, gara-gara kamu. Mulut kamu itu harus dijaga dong. Ih, buat dibatur tama balan ti uing. Iya, gara-gara cangcut nih diobrolkeun. Cangcut? Oh, Sarua uing ye, Bah. Ku pamajikan dicari kanan. Nyawa pisah aja eta cangcut pamajikan. Nyebar gitu. Aduh, coba dain abah wae. Saha ieu biang kerokna, Bah? ada abah oge ya mehong. Ayeuna teh ye geus teu diuruskeun ku si Ambut. Pundungan. Abah wayah kieu karakter ngani betul. Kita dipangejokeun abah. Waduh, Gitu. karunya teuy si abah. Gara-gara cangcut teh eta nu dipaok teh. Sarua, Bah, urang oge. Pamajikan gitu teu dibere panto urang oge. Saha bangsat nanya. Ieu mah sigana si John. Si John. John ieu mah. Heeh da. Harita ge cangcut teh aya dinu sampayanan. Geus berarti si John ieu mah, Bah. Aing hayang amprok da. Kasih John teh da lah. Ulin biasa lah maka dieu, Bah. Aya ngopi tuh, Bah. Sok aya ka dieu ngloyong. Ih. Sekalian, Bah, jeung gududna, Bah. Ceun. Kayak mah urang biasa, Bah. Kumaha atuh? Urang teh ang bae atuh. Mending tang wae, Bah, curang mah. Cuman John teh kita ngutna. Ember. Ember. Ih, gitu. Aduh, sangsara nama abah mutuh nama. Sarua, Bah, urang oge. Ku pamajikan. Tau teu dibere panto-panto kaca. Ya mehong, keur mimitina mah, keur mimitina bibir si Ambu monyong ya ngabaeudan. Abah sare teh tukangan. Waduh, Geus pugun teu dipangejokeun, mah sare ge di tukangan. Nya abah rek kumaha bisa kurah-kurah kana sayang manuk. sawae ka, Bah. Geus tilu poe. Tilu Tuh poe? ngaliwat abah. Iyo. Cenah ngagor teh dia digembrong reug. Waduh, bahaya tuh, Nah, Bah. urang diinterogasi lah. Tuh, menginterogasi si John mah. Itu kayak lamun dia orang bebeja ka RT. Oh, bener. Lapor ke RT. Bah, Laporkeun bae lah. cuman gitu teh. Itu ieu sok kita urutna. Wasawang teh sok kumaha lagi giganta. Itu. Kudu bebet. Oh, bener. Nah, Kudu dikaput, Bah. Kita. bebet kan gitu. Bener, teh, Bah, bener. Ah, ngopi. Nah, itu tuh, Bah. Ngopi nya. Ayo, Bah. Assalamualaikum. Aya ngopi. Aya naon ieu teh? Iya. Nya hong urang mah. Oh, Bah. Urang Rio mah babacak bayawak teh ngeunah urangnya. Pedo. Balado. Pedo tamu, Bah. Ieu teh araya naon? Naon atuh John maneh? Aya naon tadi hayang ngopi. Oh, nyawa mah. Kopi Nya mana, Pak? Abah. Nyaw tidak nyawa da. Tadi jieunkeun. Yo John. Maneh datang ka dieu teh abah teh keur kesel gitu. Kasal kunaon atuh, Pak? Kesel ka maneh Oh, sabenerna mah. Yo. Abah mah lain suudon. Iya abah teh sangsara ayeuna teu diampihan ku si Ambu. Sarua, uing oge, John. Si Pedah Melu. naon atuh teh masalahna naon heula? Yo. Yo mah urang jujur Terbuka, Terbuka. John. Jeung babaturan teh, John. Oh, naon? Keur poe Kemis. Abah teh liwat aya cangcut beureum geuning eta teh nu si Ambu anu bolong teh. Palias teuing ieu mah. Anu uing anu marah ke Marcel. Palias. Ulah kitu, Palias. John. Ngaku wae. Tapi da ka aku da apa? Palias teuing. Eta menang di Ieu mah mana? teh anu beureum jeung warna
koneng teh Heeh. eta nang pamajikan urang meuli di Sarlem palias teuing Ih, kumaha diaranan atuh diarah. Ya arahan urang mah aya merekan Marcel dina teh. Abah keur liwat kana sampayan tengah ieu anu si Ambu. Cangcut teh. Coba ayeuna mah jujur wae. Oh, Eta terbuka. teh menang di mana? Menang di mana? Tadina asal usulna Oh. coba. Sok. bahwa arek jujur da kumaha atuh Oh. saya mah lain kesalahan di dieu nya Oh, kumaha tadi? da ieu pas liwat gitu Oh. pamajikan keur marungsing wae Oh. hayang dipambelikeun calana cenah kitu kan keur pusing kada babejana menang di Sarlem ieu teh ka pamajikan teh Oh. keur liwat ka sampai ka Abah Oh, ka Abah harareuweuh bongana Oh. Oh. aya sampaian dicopot teh waduh dipikeun ku urang ka pamajikan han bebejan nang di Sarlem henteu salah kan Teu ngabohong teh Jon. henteu alias eta teh Goblok teh aing kanyahoan euy. Aing lamun terbuka mana naon ke si Kohar. Jorteng si Kohar ieu. Bener tata Jon. bener bener Kade ngabohong Jon. bener eta teh nang disampaian Keheula Abah mah da. pasti kepercayanya Percaya. Percaya Abah mah. Beda. Beda. Da Tah, apal kan ayeuna pada mah. sok. ayeuna mah kieu wae Ah. Sok jujur. han urang rek terbuka Tah. tapi tong bejakeun ke urang Saosata. urang mah nang pamerek si Kohar Hah? Wah, Kohar. pamerek si Kohar Kohar. awas ulah cek urangnya Oh, moal atuh. pokoknya ulah cek urang nang pamerek si Kohar Geuning atuh eta kumaha caritana merek kitu. hanya Ditarima nyao bae. nyao da manehna ngiwing-ngiwing cangcut dua cukuran yang gudang garam bareng ka urang teh Si Kohar itu. ada urang ka pamajikan mah tapi kada ulah tembus ka pamajikan urang berbeja ka pamajikan nang di Sarlem Oh, moal Moal tenang. tenang. Moal di ebreh-ebreh. Moal. Tadi mah bebeja. Kohar. Terus kumaha tuh si Kohar? Sekarang mah si Jon si Kohar. Tak ka dieu. Embung atuh curigaan ku urang mah ku urang kumaha lamun dipura-pura tah naon ka dieu Tah, bener. wae Bener Jon, bener. pura meureun ayeuna teh jigana si Kohar teh tinu ngabala jigana Ih, nu ngabalas wah. tinu ngabala kan istri teh rek hajat Oh. tatanggana Anjing ku ente. Jon. telepon Oh, bener. si Kohar mah langsung ku urang dia teh langsung ngurunyung Bagus. tapi omat ulah cek urang teh Tenang. pokoknya mah ieu mah teu nyaho naon cuma Sip. teu nyaho naon gitu geus ayeuna mah ku urang rek di WA wae si Kohar teh Bener. supaya ka dieu Sip. urang dipancing tenang di dieu ngopi geus Siap. sangat aktif bah WA. Sok, Jon. cekli hiji Aduh, bukan kuota waduh. si urang dipik nyambung Nyambung? Sok, geus. ka tikeun. Kohar ka dieu urang ngopi Oh, benar. Ah. Siap. Adieu cenah arek. can dibalas Kopi lah Jon. Sok ngopi heula. Ayeuna mah geus kanyahoan mah masalah nah kitu. urang mah di si Kohar Padahal mah terus Abah teh. terang. Abah teh Kan si Kohar omat ulah cek urang tadi teh moal. mantap Tenang. bebejana nang di Sarlem cek si Kohar ka urang ieu kade cenah lamun aya si Abah jeung si Meh jaganya ulah ember. Ulah. Oh, Siap, ulah di urang ieu ulah ember. barang teh ulah di urang cenah kitu Berarti bangkal si Kohar ieu mah. nya ada urang geus kadesek arek kumaha nya urang terus terang tah malesan masih mudah-mudahan si Kohar oke OTW Sip. Lah, OTW cenah biasa. oh melaju Maju. OTW cenah tungguan lah ya. Tungguan. Kan kakak dia.
kopi lah bah. Isukan teh disir teh poe naon. Kadenge mah poe Minggu, Jon. Si Kohar bebantu betul. Tanya si Kohar bebantu itu gitu. Maksudnya orang minta bedang kasih Kohar. Ih, bener kan. Madang kan. Orang mah teuing bawa kadinya. Kunaon, Jon? Ini Ya sok hayang kanu hajat teh cenah penuh hajat sok hayang madang wae ieu mah. Teu karet cenah Jon mah. Organ. Organ, cenah kadenge mah organ. Ngomong ke organ situ. Apa? Organ itu mah apa mah teh kaup nempo bujur. Bener. Kau mau bujuran keplak teh. abah mah, Oh, bener. abah mah tara ugali. Pura-pura wae, bah. Paling nggak abah masuk noong. Ada panggung. Abah mah tara joget, tara ugal, tara igal. Aya si Aldo kan jadi itu. Si Bisri hajat. Tah, teuing si Aldo jigana abah mah alasan lamun ka ditu teh pan bunga si Aldo. Kunaon? Nya cocokan mau teh dibiak kabeh ku si Aldo. Apa meureun Apa? dua kintal mah nimbang ka kandi. Bener. Dua kintal meureun naik abah mah. Baik teh Anu hajat mah. di bawah wae tah joget si Aldo. Itu Dijiwir ku abah mah ulah. Abah mah atuh jelema lungguh moal ngadidik si Aldo sinah joget. Moal abah mah. Moal. Kok mau nyawer-nyawer mah. Lah, Ari eta bah cenah mah abah rek hajat ke tangarian si Aldo. Oh. Di sunatan mah geus. sunatan mah geus Pak tuh bah. Tinggal hajat nah meureunan. oh hari tahun Rencana eta mah hayang budak teh hayang naon. nya hayang Hajat mah teh. odong-odong tumpah kuda. Di Aldo teh heeh. Kuda ronggeng, kuda naon, Bah? Nya kuda iya biasa. Kuda Depok ieu teh geuning pagon. Oh, gitu. unai. Unai. Tah lamun ka unai Hmm. sakalian ke si Kohar ka dieu. Si Kohar kan loba boga cenah Oh, tadinya. bener. Beh ngarah murah abah. Ah, Nah, oh bener. Ngarah murah ka si Kohar. Eta mah deket pisan jeung unai. bener. Si Kohar, Bener, Deket bener. pisan. Pan si Kohar. Kan tadinya si Kohar teh udah tukang suling. Oh, bener. Bener, Jon. Bener. Di Unai, Di Unai. Ku masih Kohar becus nyuling. tukang suling. Tukang Tadi suling. mantap abah lamun niat areka Unai, ngalamar ka Unai, kasih Kohar, Kohar heula. tapi tanya heula budak. Da zaman ayeuna mah, Interogasi. da zaman ayeuna mah sok hoyong gorde teh ya. Oh, Gonon betul. gorde. Kayak capatian We capatian. Iya. Ai Unai mah kan nyosorangan. Kieu. Oh, bener. Terus Tanya heula si Aldo, bising hayang singa barong, Bener. bising Tanya hayang heula, Bah. naon, Hayang naon. kai budak geus ngamuk mah, geus tempo datang Unai ka dieu ditumpakan, dak ditumpakan ku si Mehong atuh. si Aldo mah bulis ngadat nah. Bangga geus mal katahan. Anak abah teh si Aldo teh adatna teh. Gitu, Bah. Kaleci oge dileg-legan. Waduh, Heeh. kaleci? Titik gelong. Moal anak abah. Ini ya Dilatih. rada curiga ya si Kohar lila. Oh, kemana si Kohar? Lila sok yeun geus beda pirasat mah si Kohar. Si Gana teh, Nah, Jon. rupana mah heueuh. Sok yeun beda pirasat ya. Boy, aya naon kitu. Si Sok Gana, aya Gana, salah gitu. mah. Heuh. Si Gana gitu. Salah mah Jon. sok rada ieu. Sarada lila ieu ditungguan teh. Geus berpirasat. OTW wae jeung ini. Itu saya keliwedan di tentang kal cau itu. Harus ulah iya urang. Oh, batu bah, si Kohar, Bah. Lain si Kohar mah geus ka ambeun ke ka ketika jauhan ke ka ambeun atuh bah. Kohar? Ka ambeun si Kohar mah. Tuh. Si Kohar mah leumpangna diseret kasruk kitu jadi kadenge. Di kajauhan geus leumpang kadenge kasruk gitu. Oh. Hanteuing da sok untak itu kurang di sinario Aduh, bahaya tuh. Terus lah kemah orang di
interogasi we. Nyaho kudu interogasi bah si kohar Udah mah. sidik. Dah. Geus sidik jelas. Sidik ieu mah sarana. Enggak wae geuning si kohar teh. Assalamualaikum. Salam. Kagen si kohar. Tah, si kohar ge datang. Hah? Ayo naon Mang? Kager, Jon. Alhamdulillah. Kagen. Nah, aja panggilan mahal diondang. Wis, boga rezeki nek ada rezeki juga nama. Lain eta tong ka atuh heula yo. Tong ka Di atuh heula. mana? Tidak kerja WA di mana? Di nu hajat, Mama. Oh, tetangga membantu. Oh, Mama Harun piraku jeung tetangga teh babantu Udah kudu sauyunan. sauyuna tetangga. Oh, gubernur masyarakat. Heeh, ayeuna mah sok sauyunan. Ayeuna mah Sok coba. ya maneh diteang ka dieu teh ya di kumaha, WA teh kumaha? ngahaja. Geus kapendak paseuh ya Bener. ku abah teh. Basir kumaha maksudna, Pak? Kudu jalaen tre ngomong teh. Jon, aya naon, Jon? Sok terangkeun. Abah wae. Sok aku mehong Abah wae abah, putakeun. Basir, Gaskeun. basir naon, basir teh, Bah? Abah jadi. Kieu ya nya kohar ya. Ya. Abah teh ya liwat kahareupeun si John aya sampaya. Itu kan aya cangcut si Ambu. Ya ngarah kudu ngomong mah kaleungitan. Jeung cangcut Abah pemajikan Uing. Har? Nu bae. Ih, Oh. Emang Abah apal cangcutna, Ya, si Sambo. apal. Bolong Nah. akibat nang ngebetot Ye, Bah, tarik dengekeun deui. heula. Oh, kumaha? Di mana-mana ge lamun calana awewe, Oh. lamun geus lila, eta pasti bolong. Dan awewe mah asin atuh. Bolong. Bolong. Ku sireum. Akan ku abah geus diambean tenget hawa na tenget ari bujur si Ambu mah geus tenget abah Ya, Bah, di mana-mana oge bujur awewe mah bauna sarua. nu Uing mah aya merekan. Naon Oh. merekna? semen Marcel ingat teh. Aya merekan nu pemajikan mah cangcutna. tah ayeuna mending kieu wae lah. Ieu nuduh ka dieu. Ada ultinya, Jon. Heeh, ai urang teh carita hapan cek tidinya teh. Diulah dibejakeun ya ka barel. Gitu. Urang teh kaceplosan eta teh. Tuh, Kaceplosan. hayo rek mata. Iya. Iya ya Geus kajahoan ieu. saksi kunci ieu teh ku kumaha ulah gugal gegel Lakong kalikong ieu. pura-pura Bahkan iya. ayeuna daripada urang nu kapojokeun, wayah namanya urang teh kade berebetkeun ya, berebetkeun carita teh teh mah urang teh diimpan carita teh supaya entong ka bual. Eta teh nanaonna. Kaceplosan. cangcut si Ambu tapi kade benyengan kitu tinu sampayan Iya, tah caritana iya, kumaha bisa kitu kieu, teh kieu. coba. Heurin leta. Heurin leta. Heeh, sok. Lain teh bisa ngomong tapi heurin leta teh. Heurin mah Heurin, heurin, Bah. Leta teh nek ngomong teh heurin. huntu male rubak teuing. Lah anjing. Heurin Heurin leta teh loba parabot di jerona eta hareurin. Ih, Parabot lomari aya kursi. Ya, Bah, dekeun. Hareurin. Sabenerna mah Oh, kumaha? eta teh lain ide uing. Tah, ide saha eta? ide sah. Cuman uing leta uing heurin. 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 Berarti teu lepas rek ngabejakeunna. Oh, sok ayeuna mah terus terang wae eta. Lamun di baledog pasti ka baledog, Bah. deket. Deukeut jelemana anu boga idena. Aya panita. Eta Dititah ku saha? mau ditoel oge ka toel, Bah. Kosa atuh sok. Meureunnan di Ciduhan Lambok. Lamot Di gitu. Baledog meureunnan Tah kaleuwihan. gitu. Gitu. Tuh ari kitu mah anu aya ti dieu meureun. Di toel ngulaget meureun kitu. Teu jauh, cuman uing heurin leta. Heurin eta kitu. Uing mah nungguan disogok. Mun aya sogokan 2 juta, uing mah betus. Ayeuna mah dipanjer ieu panyogok entah. Rek Ah, Samsu, Samsu, rek Samsu. naon. Tuh, kop kabeh geus Oh. tah lunas Hayang panyogok. duit. Keur nganggur masalahna hayang duit. Gampang. Gampang, Eta duit mah mah tuh. tinggal tanda tangan jeung Abah malah. Abah teh atuh TF lah TF. tenang. Meureun jang Depok. Heeh. Nah, arti zaman ayeuna TF.
Abah mah tinggal kasih eta tinggal ngagesrek abah. lain maksudna tadinya Masalah eta keuangan kirimkeun mah. depo Ah, dia meureun kitu gampang tak bisa diatur, gampang. Bener ya, bisa dicekal omongan anak. Abang Arel teh Dililan Deal. ya, dealnya. Deal. Ya, Kumaha cicing. coba cari tanah jujur Kieu bah carita nama ya. Da jeung pren urang Ah. tepikeun ka ieu. Anu disebut heureun tah teh di Baledog Kaliwatan di Ciduhan Lombok teh saha? Di Kaliwatan. Saket toel irungna. Heeh. Ayo mah biasanya yang tual tawel, Pak. Heeh. Nyawa abah si pirang. Heeh. Uing teh bawa kasih pirang. Tate. Caritana. Cuman uing era, Oh. uing jarawatan banget. Oh. Tah. Ayeuna mulus geuning glowing. Akan gara-gara cangcut berem. Aduh. Uing teh nyaho si Ambu teh nyaho, uing mah yang penting mah cangcut teh uing mah. berarti eta teh meureunna nu ukuran jeung gudang garam beureum teh sesa Sesa. Tate. Eta teh. Atuh manggih guru ti mana tadina? Aya pokoknya mah. Hah? Panuduh ka uing abah mah. Mehong bah. Ih, mehong. Ya, ngomongna kieu si mehong ka uing. Oh, kumaha. Kohar. Heeh. Eta beungeut mana jarawatan. Lamun hayang caget geus, ulah neangan ubar ka dokter, Oh, ulah ka dukun, Oh. ulah meuli obat ka apotek, Oh. ulah percuma. Buang-buang duit. Oh. Si mehong ngomongna. Oh, atuh kitu mah teu bener teh semel. Tah. Kelah, Bah. Kelah Sok iya. dibeja-bejakeun. Apaan uing guguru ka abah? Hah? Yang 7 mulut, bah. Abah pan. Gini kalah ka abah kan itu malik. Iya, Kumaha teh? abah. Ya, iya ngomong kieu. Lamun hayang cager jarawat, Oh, teangan cangcut. teh. Elapkeun kanu beungeut. Oh, Sok si mehong. si mehong. Heeh. Uing eta nyogokna ge duit 50.000. Tah, Ka teh. mehong ide eta teh. Apaan uing guguru ka abah 7 mulut, bah. Oh, Berarti memang. abah nu salah. Abah nu salah, Jon. Urang mah teu salah. apa salah Abah. Jadi abah merenung. Ya, nah, kunaon ada ide kitu. Terus atau mereka omong bisa kanyangan si ambu ari kitu mah. Oh, de lamun kanyahoan urang ieu bahaya. Mojok ka abah kabeh kieu carana mah. Abah. Da abah oge guguru teh di bahgugan. Tata. Uing Tina bah. tutuna mah uing jadi nyaho bauna si ambu. Kumaha? Mau akur uing bah jadi nyaho bauna si ambu. Nyari kieu mah meureunnan abah teh kudu narimakeun. Nyaho, Abah, abah yang garap nama. Oh, Di ngarimakeun. oh atuh. Umahnya. ayeuna mah kieu we lamun eueuh meureunnan ka dieu teh Bener, Jon. apa arek dibawa ke kantor polisi arek dibawakeun kantor polisi ka Ulah, dieu apa arek ulah. dibawakeun ka si Ambo Bener. arek bejakeun ka si Ambo Interogasi ku si ambu ya. Terima kasih. Nah, Dipanggil sabuna. Oh, keheula abah keur mikir ieu. Paulah. lamun hayang aman, abah kudu mere ka tiluan. Katiluan. Lamun 500.000 ewan. Rata, jadinya. Rata. Ayeuna. Ya ayeuna. Lamun nek domba hiji ewan. nah ayeuna kan jang kutu jang ka Kondangan ka bisri, nyawer isukan. Tenang abah mah loba duit nah. Ngaheula pasti percaya ka Abah abah. harus di TF bae lah. TF, Arayaan eta. Harus. Jon, tarima. Heeh. Dia Dah hayang kira-kira ieu. hayang aman teh si Ambu. kudu bah Sok anu nomorna. danakeun Heeh. dana we Mana HP-na? Geus tinggal ketikeun Jon, sok ketik. mana dikirim di Sekalian kadinya. kirim urang Ah. sampai ka dieu Satu pintu. Pintu. Heeh. Sok, Jon. abang ngirim sabaraha Hanya eta teh anu tadi teh anu geus perjanjian tadi. asup Heeh. asup Heeh. heeh geus asup tah Pokona mah. dikirim-kirim ka Awas, dieu ulah ember. Oh. Moal kades Awas. Sieu, daripada ku urang dibawakeun kantor polisi kan Bener. Oh, geus atuh. Kayak apa sih tinggal tuh si ambu. Oh, Terus lain lalaki wae. Wae. Lain sieun. Cenah sieun we. Iya, bener laki gitu mah. Aing ngaranna Arel, Oh. itu cocok jeung ngaran sebenarnya Bener. mah. Gorangan ku we teh. Abah mah atuh. Susis. Ih, susis deui. Abah mah gentleman ya teh. Gentleman. Ya abah mah geus sayang enggak mau mengecewakan begitu.
Abah. Bareng geus katalian ku budak, Jika Dede Hiji Aldo. eta Aldo. Jadi budak ku budak lah, Bang. Budak. Oh, geus kolot, geus kolot. Oh, aing geus gesan ngaku kolot. Gitu. Ai hideung keneh mah bu, henteu ngaku kolot. Nya, mahnya. Nepo si pirang meureun. Anggar. Kenapa si pirang mah isukan? Oh, manu kieu. Abah ge. Tah jeung si Mehong jo urang. Di tu tilampen nih kuning. Goyang Ya, bener. Mantap. Di modalan sabaraha teh ku Abah teh. 100.000. Oh bener. Oh, si pirang teh Si nya. pirang. Si pirang. Tong dulu kasih ambu. Isukan si pirang. Tah, si pirang isukan Bukan aya. ayah. Aya? Kumaha urang bareng Jon, ieu opatan, kumaha? Alasan ka pamajikan mah naon heula? Kieu heula urang ngalasan ka pamajikan urang, Heeh. isukan urang bagian jaga. Jaga, Bener. Si bener. Toya. Bener. Oh, Heeh. Bener, Jon. Bener. Ya kumaha Mehong isukan maneh. Alasan ke pamajikan. Biasa. Pamajikan dan geus teu kagarmen mun isukan mah libur. Libur. Biasa, Biasa. alasan mah Heeh. bisnis. Bisnis tanah, Bisnis ngurut. ngurut, Tenang, ngurut, bener. bener. Tenang ya, Baik, itu iya, alasan mah. Gampang urang mah. Oh, Kumaha? urang alasanna laki kieu. Arek ka sawah heula nyemprot. Nyemprot. Nyemprot mah nitah we. Ayeuna apa? Udah Abah mah moal bisa alasan. Mah hese. Kan sok ngarit Abah. Api-api ngarit. Kan si ampun nutur-nutur. Ya mau ngalah atuh ari ngarit bada alasan ka kebon teh. Ya, ide nu alus mah kieu. Oh, kumaha? Aya obat tunduh. Bener. Obat Bener, tunduh. bener. Jadi si ambu teh dibere obat tunduh. Ame sare Bes sapopoe. sare. Oh, bener. Abah jongjo nyawer. Oh, cerdas mah. Ya. Oh, 500 Iya, deui. Deal 500 deui. heeh. Nya. Heeh. Nyaho 500 Tanda deui urang ide. ka dokter Wina. Ngaho Ide tilu halus, obat tante. tunduh. ngaho. 500 deui. 100 Bapak Arne. Bener, Jon. Obat tunduh. Obat tunduh. Oh. Dijamin bah eta mah nepi ka ngeusan bubaran organ oge masih kieu tah si ambu. Jadi si Ambu pangabeukina seblak. Wah, bah dipurulukan. Purulukan gitu. Bere obat tunduh. Kawas bius itu. Tapi urang moal di dieu, moal ka Abah. Nah, pasti curigaan, urang nungguan. Bener, nungguan. Nungguan urang, tiluan. Tiluan. Pokona mah nungguan lah sampai Abah telat. Kan urang lalajana urang ngariung Ya, bareng. Iya. Si Aldo pasti hayang lalajo. Gampang si Masalah. Aldo mah. Kita nyawer heula. Bener. Si Aldo mah tah nyawer. Geus nyawer si Aldo kan sugema dia budak Teh mah. duitna. Berek waban. Ber, Loba duit. Loba duit. Selangkap, dua langkap. Loba duit. Jadi ulah kada heula nu nyawer ulah. Si Aldo heula. Aldo heula. Terus si Abah naik bareng jeung Aldo. Lah atuh dibejakeun ka Ambu. Di bejan. Oh. Bere duit jeung jajan. Bere si Aldo. duit. Jeung jajang geus jang. Ari engke Jang Iya, Abah rek balik ti heula. lamun hayang sasalaman jeung si Pirang engke kitu. Kan si Abah. Aldo na mangkat heula. Engke atur heuh. Ya, atuh teh Kan tuh hese-hese teh masih Aldo ge ku aing dibere teh bah obat tunduh sakali ya. Oh, Bener bener. ulah si Aldo mah. Sarekeun di masjid. Tah bisa. Bener. Bener. Jadi disangka iya ngaji. Ya, bener. Ari ngomong-ngomong Abah emangna isukan boga duit. Acan paneh. Abah mah tinggal ngagesrek kaos bagong, Abah. Oh. Gesrek kayak gitu. ATM nak Duitnya tebal. Saya Abah enggak parel mah. Ngait naon 2 kintal 3 Tuh. kintal. ih moal ngait pisan Abah. Moal. Moal ieu mah paling ngait si ambu manehna mah. Biasa. Abah sok rada merayap-rayap. Apal nomor PIN si Ambu? Apal Abah? Apal tinggal dicokot pan rek dibius teh atuh. Oh, bener, Pak. Kok kupel bius teh. Oh. Sing sabar ya ambu ah. Wayah nah, si Abah. Nah, Lajo ya. Heeh. Cocok kata teh, ide teh. Wih, Cemerlang. menanya. Oh, cemerlang. cemerlang, Bah. Tah, isukan mah Abah nukuran duit 2.000-an. Oh, beh Tong loba. 2.000-an. Game si Abah mah. Oh. 10.000-an. Wih, mantap Jon. Halus. Halusnya. Halus mantap ta. Eta. Pokona mah lamun engke si Ambu nanyakeun duit, bejakeun diijonkeun na duit mah. Diijonkeun. Kasih mehong. Mehong pare. Eta teh akal halus dewa. Oh, Bah. Tenang atuh. Pokoknya mah terus
Abah tadi bere ide, bere masuk. Kudu bah. Tenang ya Pak. Ketuntung ayam 4 sekawan mah. Apapun bisa terjadi. Abah mah tuh. Ya Bah, dengarkan. Lamun Abah hajat, urang manggil Ade Astrid. Heeh. Hah? Enggak panglamar kan. Siap. Nah, Ka Bandung. sekalian. Sekalian Ka si Unai. Unai, sekalian. Wow. Wow, Pak tukang suling lah Bah. Tukang suling. Bare tau ge asana teh asa ngadeng. Si Kohar cenah. Sulingna halus. Si pirang lamun nempo uing keur nyuling, Nundutan. lain nundut abah salah wae nya. Ular teh gelo ular. Tari ular teh nu kikit. Lamun suling eta teh langsung tali ular. Jadi kita, boy kita. Abah masuk kabita ku tari nu kitu teh. Enggak berarti cocok tah. si Mehong. Engke request atuh. Tari ular kan. Ya, Bisa. Bak Arel. Bah Arel, ieu mah khusus Ya, ulah khusus. beda. DP heula. Pangjadi, Kang jadi Siap henteu. DP. Ya, Ngalambar Unai plus Ade Astrid. Sok ditepekeun deui. Ka urang deui tepekeun. Oh, Bisa kalian. 8 juta. kalian. Jauh ke Ade Astrid mah kudu ka Bandung. Bandung jauh. Gampang dong Abah. Ada salah. Terus Salah, Bah. Abah kirimkeun heula atuh. Dan pengen tuh asup-asup ka dieu. Iya HP-na. Pantesan teu asup-asup Abah kirimkeun heula ka Kirim dieu. Nomor tadi, Nah. Asup? can atuh. Enggak sejelas satu game. Enggak, yes. Nempo 8 juta lain. Bener Jon. Benar, Jon. Jon, sip. Sip. Abah mah tara bohong. Bener Jon, dapat bener Jon. Benar. Berarti eta DP Unai. Ada Astrid. Ada Astrid. Cerita. Anu tadi berarti taman tutup mulut. Tutup mulut kurang, ulah sampai bocor kasih ambu. Benar. Bener. Kan uing mah aing teh rasaeun wae irung teh. Bau na teh si ambu eta na. Pun aing Tong ngabahas cangcut. ada hayang wae tuh bibir teh kumaha nya. Hah? Ada nyian kan Oh. geuning, Bah. Oh, benar kan, Bah. Kan dibuar deui ya. Pokoknya mah geus Abah mah mana di luar jadi asisten Abah. Oh siap, Bang. Ya. Ide teh. Tenang. Nah, Asa sesuai we. Jeung Jadi. Oh. UMK na sarua. pokoknya bisa diatur tah mah. Heeh. Gitu. Mehong jadi sekretaris Abah daek. Siap. Heeh. Kudu Tenang, daek. Bah. Siap, ya, Mas. Abah rek buka perusahaan mah. Perusahaan, Bah. Nyangke lah. Oh. Oke, pokoknya mah. Oh, siap, Bah. Siap, Bah. siap. Tapi mana kudu ngalamar mah ke persyaratan gitu. Nah, Oh. oke, ulah kaciri teuing korup. Oh, benar. Heeh. Ulah kaciri teuing teh sarua jeung korup. Di antara teman ieu kudu tetep kudu aya lamaran. Formalitas. Oh, benar. Formalitas. Formalitas. Aya formalitas. Benar, Bah, benar. Ayeuna mana nu keur alus teh nu keur dianjurkeun teh bah ku pamarentah. Oh. Ternak reungit. Reungit. Ternak reungit. Ayeuna mah. Eta teh alus prospek nah. Nya alus ternak reungit mah. Engke ada patu parabna. Eta teh ternak reungit teh. Obat bah Obat, digeun Bah. obat. Ya, abah nyaon teh? Ternak reungit. Oh. Budug cageuna kureungit. Tah, kureungit. Ternak reungit wae geus. Oh, Cok. apa bodoh gitu? Ternak reungit Itu apa wae, Bah. mulus? Iya, benar. Tuh suku ge alus lancip pasin den Nanti Abah. pasinan si abah mah bener. Benar. Alus Abah. Bah. Bodoh, Bah. Tuh. Abah lamun arek ternak reungit Oh. teh kan boga babaturan. Benar. Kurang Hah? bawa baturan. Boga babaturan. Benar. Biasa kalian aina diomong, nah, biasa kalian diomong. Oh, ya biasa benar, Bah. Iya pemasaran. Bagian Iya, boga pemasaran. babaturan, Babaturan. meureun di teh mediator. Mediator. Abah teh meureun kudu ngarti. Kudu ngerti, Bah. Kudu ngarti. Gampang. Belajar yes, belajar. Ah, ya. Kudu Ngerti ulah, Bah. Rek ayeuna. Pelantaran. Ayeuna, Jon. Ayeuna meureun, Bah. Iya. Apa encan ternak nage. Mana mah ngoloan Abah we Apa aduh. dia beun ka ditu teh ka mediator. Itu teh moal bisa teh ku ieu mah bah Iya. itu boga kenalan. Apa teh heula ayeuna ka Mehong. Ya, Bah. Bener ya, kauing. Iya bagian pemasaranana teh. Ya, mau lancar Amun abah ternak leungit teh iya bagian pemasaranana. Bener lah. Oh, hari Abah mah gampang wae eta kira-kira lancar mana engke ka ditu hubungan. Lancar, tenang, tanggung jawab. Itu teh Bah. sukses.
Sukses kabeli botak 7. Oh, bener Jo. Pernah tadi teh. Oh. Dompleng. Ini domplengnya di mana-mana teh. Nyawa-nyawa dompleng. Lancar pokoknya mah. Tapi engke hubung kudu bener, ha. Siap. Nah, Sotep. marketing mah geus pokona percaya ke si Mehong mah. Sotep. Bisa IT manehna mah. Tadi ya. Heeh, geus stop dan deui. Sok, tepkeun. Sok. Lancar, Bah. Tong gede teuing ah. Bisi ieu Nah, ada ngaranna ge DP. DP mah sabaraha ya Abah. Sok. DP mah. 500.000 Benar, benar, Bang. 100.000. Heeh. Tah, geus. Jon. Kana asup heula. Tuh, tuh Jon. Tah, aya. Ya. Aya. Benar, benar. Abah mah tara bohong, oh. Para bohong. Oke, Bah. Gampang ala duceung Abah. Abah teh. Selangkah, 2 langkah. Apa? Apal atuh. Langkah 2 langkah jadi duit abang mah percaya. Jadi duit tuh Ya, oh, Abah. Dia ngomong-ngomong jam sabaraha. Eta kan nu ngapa? Heeh atuh. Hah? Teu enakeun, teu kasih bisri teh keur mamarung heuh. Bener. Orang kali teh. Marung. Heeh. Abah nek ngilu moal. Nah, Abah mah di dia atuh. Si Ambu. Abah nyusul wae. Itu Abah mah kayak suka Abah nyusulna. Heeh. Urang tiluan Lamun heula. Abah ayeuna mangkat di luka ditu, Abah- curigaeun isi Abah kan teh moal bisa lupa, mangkat. Si curiga. Itu diampihan ku si Ambu. Moal bisa mangkat Abah mah. Nah, sugana leah rek sosonoan heula. Nah, Abah mah geus di dieu, tiluan ka ditu. Tiluan ka ditu. Oh, nya. Oh, Ulah hayang dibarengan. Ah, ya, pas deal ya, ha. Heeh. Bah ya, Bah. Heeh. Abah rek sosonoan awas. Tuh, Bah. Assalamualaikum. Ulah ngaganggu, ah. Waalaikumsalam. Jangan lupa Like share, komen, and and subscribe. subscribe. Sip. Selangkah, Selangkah 2 langkah. Jadi duit. mantap. Mantap.